kembang. Kawan atuh nyi ucu teu aya Suka ka mana? kacaukeunnya itu. Naon ngomongkeun urang tah Ning tah tah naon ya tuh tah 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 aing teh moal kene nyawa Tatang kacaukeun nyi. Sok nyi grabe cicing aing hees kene teh ieu mah meuni ulah batur mangi kana di salakin teh ih ngeurare Yo, rek gawe Eta mah ngacaukeun makin ngagandeng itu mah aing teh kareukeun aing teh yang hees kene kita pada ngadapan. Ngewa sok raseng sok kulikan sok Mas kolot pas ya wae. Sok bener sok udah pijawa. kurangan teh wajar. udah hayang tipe tinggi bere wae urang teh pegir wae mana ngaganeun aing teh sok wani lagi urang aduh wani urang teh wani Sia mah. oh makin nyebut mana buat Kadang wae urang mana peureum ngaganeun wae ka urang teh kurang kumaha kana ini urang teh urang teh hayang dagang kembang pan laku meureun. oh Da urang teh hayang boga duit. meuni kitu Da urang urang mah mah ngaganeun tatangga hees keneh tatangga teh Asa bodoh paling harudan kabeh. epun ngaringkuk gering ngaganeun Gering ge seepun urang mah jagjag. kok ulah Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. ganeng Astagfirullahaladzim. Kita kumaha teh ya Allah. Ya Allah, jangan Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar geus nya ujuan geus. Bari ujuan. Ieu geus kasarumahan ge nya ujuan geus. Geus aduh teu kuat ari mah nya ujuan sok sorry teh. Astagfirullahaladzim. Antong sok mantap kuan. yo urang mah kencengeunah yo hayang kuari urang teh tetangga teh ya Allah mangga tetangga teh ini Ingat ya budak-budak kesalahan kan kamu dangkil jadi curi. Budak-budak kesalahan pada saya. Ingat orang itu ada masalah. urang teh kerja nikah Budak-budak kuari wae mana teh ganeng Kan kesian. Orang apa kan apa-apa ya orang laporan apa orang. amuk urang mah kencanan atuh geunaheun hayang urang curi hayang peureum bukan Yang berbuat sendiri. Yang kurang eta mah. hayang peureum hayang peureum masih tak aing teh aing peureum aing masalah udah tetangga jeung pada teu geunaheun urang nyaman urang Aduh, mina mana masih naik. naik Masalah jeung kurang. Ya seperti masalah geus nanti kita tuliskan di grup nanti geus mah. Orang laporan lamat mah geus. Pusing. Nya harapan ieu urang mah pusing. Pusingna naon? Acaukeun wae mun batur sabarang gawe teh. Nyaho aing teh eukeun ngahias imah. Supaya halus imah teh. Nyi, Ulah kasih ngawin butut. ya enggak saya ngomong ulah sarwana urang mah nya ucu mesti geus ditiiskeun urangnya aja teh dibawa ka palurah urang teh beli permen kojek ngaenen di palurah teh ngaenen tengah kanan permen kojek ucu teh nya Ditiiskeun ka kulkas. dijelaskan di jero kulkas Kulkas. bukunya heueuh Kunci Heeh, bener, iya. heueuh bener Jadi suka caukeun ka batu. heueuh geus ulah sarwana aya nama ulangnya Itu sebeleuh. heueuh ulah sok sarwana Ya ya ka dieu mah ku aing ngadek we mah. geus kolot teh nya geus anteun Ana ini yang kergawe capek. Nanti kacaukeun wae tuh. Jadi, atuh hampura urangnya atuh kieu tuh mah hampura Mau urang mah ada duit mah hampura. bak duit tahan siapa juga tetangga dia abah deui aing teh sadar beuyeuh teh mah matahan palurah urang kasih ulah jeung tetangga ulah goreng cenah
Ulang sini Nah, kami mitina anu ngacaukeun. Makanya gak ada urang teh yang perem ji salaki Bareng bari pas leutik untuk makan Deut apa si pakai kita merenang gitu mah ya dengekeun. Salaki aing karek bolot, urang karek perem, urang teh. Nyai gak gadegeun kitu anu aja gak dimaksudna ieu. Anu yang pura ka urang. Ya hampurang anu lah deui lamun. Oh, nyai urang gadegeun deui ka urang. Nah, si korek ieu entong nyewa pas wajina tanah nyewa suka saya milih urang teh jeung Tapi urang mah resep teh ganti. Oh, udah orang makmum gitu mah, orang mah orang masuk ke ajengan ngaji, orang masuk di mana? Oh, di mana daek? Nah, orang mah Di tempat disko. aku kos Pagel soleh, kurutan lain goreng amek, bumbu di gitu. Ya terek kita hampura rek ngajakan di gelut. Oh, itu pun kita pegang di sana. Ama itu nama sok adu ciir kami astagfirullahaladzim itu ulah mana kali Apa ada masalahnya? Aing ngomong kalau boleh kadekeun ku anjing ieu mah. Sok cuma kadekeun. sok awangkong lah sok dia dia ujunan di sadek nanti tuh Aku senangnya kan kurang sopannya, dari barang butuh paling paling nih uji ujunan sok kumaha sok Nyai hampura orangnya sok pas nyawa jeung maneh. Mana hampura ka urang mah. Jeung wae-wae wae can keperluan deui. kita ceramah parek naon di tengah salamilah itu mas agar mek meta hampura sing bener astagfirullahaladzim sok Pacanta dan mah sok hampura. pecandana pecanda bool parek masuk Hampuranya. Urang hampuranya. Urang hampura gua ganengkeun. isukan makin udah yuk ya Naik we. Wah, Urang can beres pagawean. atuh kieu tah. Kitu na Urang mah kurang puas samun teu ganengkeun tetangga. Salaki urang mah ka urang bae. Ah bae, enggak mau kemana anak Yo sabrak sama orang bedog, orang. satu orang masa depan Ya, teh. sieun. Ari mabok. sieun nih Banyak astagfirullah orang makmum. atau nyieu rasa paling ngelai itu nya rasa paling ngelai maksudnya ayo ari ngawangkong sok paling ngelai Mak itu tuh baheula jorok. itu bener anak ni ucu atuh conge teh nu pilueun Mang emang jorok di baheula ih gitu enggak teh. Geuleuh di baheula kan. Di Sarua mana? jeung mah eta mah. kemari aku sama cari kembali cari sok emang ngawangkong biasa dong orang kasih tadi di orang mayor deui nya ulah suka saya ngewa lah Baheula pemadongan kejo kadon wae coba deui. Ieu mah teu napa. Rasakeun we ka dieu teh. Marasakeun naon nyai urang. Jadi urang kesel kayaknya teh. Oh, ini mah teh sulit ukur mah hampura Oh. lain. Kesangka adondong teh ieu urang mah konten caranya uli antara deh mah ikan hewan Sama teh ieu langsung ada ketang sapi. Asal langsung ada ketang sapi orang. Oh, da mangdang naon maksa ka urang hayang, urang teh tokmu, urang boga sanai, cik urang teh boga nyirosita, cik urang teh kitu, kamdak teh nyirosita meureun. Cik urang teh urang mah teh hayang mah ti baheula nyi kanjangna teh urang mah teh hayang, urang mah nah. ari aku satu lono ku Marjun ku Mang Oh, nya ku salaki, ku si Asep, si Asep ari aku saha nya tuh, ieu teh nya urang mah. Itu 2 bulan apa rapat, kita merenang jadi 3 bulan gitu. mana ini kalian mah Kelima geus namanya geus damai nama geus urang leusan namanya sok damai nya sok atuh astagfirullah